Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Sugan we nya bapak Neng teh kaburu ngirim. Jadi teh kudu anjam injem atau jeung bayar sakola. Alhamdulillah atunya ya Imas laundry teh geus jadi. Tinggal ieu jendelaan maunya kata bunte laundry untuk kita barunya. Har Imas, kenaon ya maneh? Mana? Iya, Imas teh kan bebersih ya kan. Rumah baru Imas laundry. Har, mana teh barang jieun geuning ieu teh Imas? Nah geus jadi sagala ieu teh. Irah ngajeuna. Har maneh, apa nih namanya? Nu ngagaweana ge nomorna teh urut kulit Bandung Bondowoso eta geuning anu nyieun jeung Roro Jonggrang. Jadi sapeting ge jadi ieu mah. Ah, maneh masuk ka mana wae ngomong teh Imas? Ngan lainna ieu mah anu siruk mini lain. Har, apa kalau masa dibeli mah maneh soalnya kan terbengkalai kudunya daripada kujurik mending ku Mas boleh. Jadi kan Imas, jadi teh kudu bolak-baliknya. Boga duit loba geuning maneh ieu Imas. Bisa geuning ieu ngabangun iimahan. Har. Ya boga atuh mah maneh. Apaan ieu nu ngaranna teh? Nanya. Aki Imas teh dek mau. Jadi we geus babagi warisan. Nah, Imas dibere warisanna. Oh, menang warisan maneh teh? Heeh, maneh. Untung wae teh aki teh dek mau. Jadi kan Imas menang warisan. Bisa meuli ieu mah. Heh, aya maneh teh meunang ngomong kitu Imas? Ngomong naon maneh Imas makan? Ngomongkeun ge fakta. Bener. Ari kontrakan maneh kumaha atuh Imas? Atuh kosong meureun ayeuna teh anu ngeusian. Nyanta kosong atuh mah maneh aya keneh barang-barang Imas. Kan Imas lagi can pindah ka dieu. Oh nya. Atuh meureun maneh teh jadi tatanggaan jeung mama Neng teh patukang-tukang kieu carana mah. Jauh atuh kita bertetangga. Tahu enggak suku Imas geron. Mama Neng gitu. Ah, mana mah kado ngagandengan Imas. Geus atuh ahnya mama Neng balik heula. Ya. Nya Maneng. Mani padahal mah bantuan heula Imas ya. Beberes. Imas melanjutkan beberes. Mari kita bekerja. Runtuhkan rumah mereka. Balik pisan. Alhamdulillahnya eta si Imas aya kitu rezekina. Neng, tinu kamu aya? Sikap biasa Min. Kunaon aya maneh Neng jeung sikap sempurna kitu? Henteu mah. Geus dahar can maneh? Acan. Lain dahar heula maneh teh nya yang seueur beuteung. Sok dahar itu aja si Jasmine. Cewek Neng. Dek maneh kamu Jasmine? Dek dahar aku mah. Apaan dia mama kamu neta dahar atuh Neng? Mending geus nyaho sih mamah teh teu boga duit. Kamu dek minta dahar. Sing atuh mikir Min. Ya udah atuh hayu kita sepiring berdua weh. Jasmine nih. Ya udah atuh aku mau ambil dahar. Gitu atuh sekali-kali mah teu minta dahar kamu teh. Jadi Neng kudu kumaha atuh Min? Kumaha neon deui sih? Iya kata Jasmine ini mah ya cek Jasmine gitu. Neng mending mulung rongsok atau entong? Ya terserah kamu atuh itu mah. Tong terserah tuh Jasmine ngajawabna anu pasti. Ya udah atuh ngarongsok kalau kayak gitu mah. Tapi lamun ngarongsok sieun hidung kata Neng teu glowing deui kumaha. Ya geus atuh tong ngarongsok ari kitu mah. Tapi mun teu ngarongsok karunya si mama. Nih kamu meni aku nanya sama aku diberi solusi kamu nanggung. Kumaha sih? Capek ya? Ya kumahanya Yang geus tau aku mah mana liur. Aduh, Jasmine ini kemana? Dek balik aku mah. Har, nah dek balik hari Neng kumaha atuh? Pikiran aku sorangan Jasmine tungguan ini Neng milu. Ari di Indomanyun anu dihareup eta ATM-na duitan teh nya. Sugana aya bete Jawa teuing eta nyokot duit. Mending ngerekieu nya nasabah Bang Emok zaman ayeuna ditagih hararese kadon we mau bedog mah nya untungna tadi bunda mau mutu ku bunda ditimbul eta nu mau bedogna. Man teh mutuna leungit kumaha atuh bunda kudu ngagantian mah nya. Mending ngerekieu nya ieu sepatu tapi da cantik atuh kumaha deui bunda ka mana? Bu Erna, bunda teh geus maturan Neng Emok. Har, mana Neng Emokna eueuh nya? Ka mana Bu Erna? Iya bunda, Mbak Erna teh da ka Indomanyun nyokot duit di ATM. Menya, anu deket PLN lain Bu Erna. Nu eta bunda. Menya, dirinya mah teh bisa nyokot duit Bu Erna. Oh, ATM-na eueuh, dicokot ku bankna eta teh. Menya, lain Bu Erna eta mah nya Indomanyunna disegel ku Oramas. Pada ieu cenah teu meunang parkiran apa parkir gratis. Oh gitu. Terus di mana atunya bunda ieu teh ATM anu deket? Tahu atuh Bu Erna di Aldimrat, di dinya mah ATM.
Oh, rada jauh atunya ai Alfamart mah kudu naik motor ka ditu oge. Oh, bearna jauh pisan Alfamart mah ieu teh 10 km kamari ge nya. Bunda nikeur ka ditu capek. Kan Bu Erna dek naon eta ka eta anu ngaranna teh ka ATM nyokot duit ka jalan. Lain iya, tadi teh mama neng teh ka imah Bu Erna pinjem duit, tapi Bu Erna teh duitna eueuh na ATM. Jadi eta dek ka ATM kitu nyokot lah duitna. Oh, gitu eta teh Bu Erna. Bahaya atuh ieu mah nya. Lamun mama neng minjem ka Bu Erna atuh, katanya malah menjemok emok mama neng. Mak nya tadi jadi cair. Ya geus atuh Bunda, Bu Erna ini heulanya bisa kaburu sore ya. Hayu ah. Bu Erna, di Alfamart mah duitan kamari. Bunda eueuhan. Duitannya? Bu Erna eueuh apaan? Kamari teh Bunda geus nyokot duit ka ditu. Eueuhan duitan teh eueuhan. Mak nya. Oh gitu, di mana atuhnya ieu teh Bunda? ATM anu deket? Paling di Bormi Bu Erna. Eta mah ngajejer loba, bang-bang lagi aya nya, dek Bang Toyib ge aya nya. Ini jauh atuh Bunda kudu di Bormi mah, di Kerkip eta mah. Nya di kumaha atuh Bu Erna, ada ayana di dinya. Nya enggeus atuh kitu mah nya, Bu Erna ti payun ieu karunya mama neng butuh. Hai Bunda. Nya Bu Erna. Lamun mama neng minjem ka Bu Erna, katanya mau minjem ka Bunda, atau Bunda teh cari cair bang emang menya. Kudu ka imah mama neng heula imah piulaan. Menya. Naon ieu teh nya asa paranas kieu ceuli? Jasmine, ieu teh kumaha cara ngarongsokna? Ieu tinggal dicokot atau eta cengkangna make leungeun? Dicokot ku leungeun ini yang kayak gini. Ya atuh neng, maknya ku suku mah kamu teh. Lamun make sarung tangan heula kumaha? Meni rujit pisan, kudu make sarung tangan sagala, tinggal cokot kamu teh. Meni herese. Kumaha nya? Kumaha naon deui geuleuh. Meni teu boga duit tong loba geuleuhan. Sok buru cokot. Ento tegolongan tapi lamun kotor ke leungeunna kumaha min? Ya tinggal kukumah tuh. Kitu ge meni di pikiran teuing ih. Kukumah di mana nya? Di dia mah cai min. Kumaha tuh? Di lama tuh lah nepi bersih meni leur pisan kumaha. Udah aku merek balik bye. Jasmine, tong ninggalkeun atuh. Tengah. Jasmine, kumaha atuh geus neng mah ngorongsok bae si mama nginjem Mang Emok ge. Neng mere mah. Ari Bu Erna mana cenahnya ditungguan teh wae. Gitu duitna. Jasmine meni teu balik pisan tidak setia kawin pisan nggak neng. Di mana maneh neng? Di kebon. Geus naon maneh teh kebon eta teh? Tengah. Ya, maneh masuk gitu ditanya ku kolot teh. Dasar budak lu setujung. Assalamualaikum. Nya geus datang deui jelema burung. Sumbangan, Bu. Ari maneh pagawean teh ngan mintaan sumbangan teh anggeus-anggeus. Naon deh sumbangan teh? Jangan ngomong kayak gitu atuh Ibu, kan saya teh ya jadi ladang pahala buat orang lain yang menyumbang ke saya mendapatkan pahala. Ladang pahala we ai teh. Emang eta sumbangan teh dikamacikeun ku maneh? Henteu kan? Ente, tapi kan sama saya teh ya dibagikan ya kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Maneh nu butuhna. Bener. Ya. Geus ka ditu we indit lah meni minta we sumbangan ka dieu. Semoga duit mah maneh lagi indit ka ditu. Ibu mengusir saya, Ibu jangan bohong ya. Masa Ibu punya rumah segede gini tidak punya uang? Jangan berbohong Ibu. Make jeung bohong maneh teh teu boga duit teu boga tuh. Deuleuh cenah eueuh tuh. Kayak nage beda warna. Oh, Ibu berbohong. Ibu manusia munafik tidak ingin masuk surga. Iya. Jol we asup ka surga ieu teh kurang saon maneh teh. Ini ka ditu lah lieur. Saya mah tidak mau tahu Ibu. Kan Ibu teh orang Islam. Islam bukan? Kalau Islam mah harus beri saya sedekah. Harus wajib bersedekah. Nah, mana ini kan tuh? Jadi kamu teh usir saya, tersopan pisan saya minta sumbangan diusir. Ada lagi satu hamba Allah yang akan masuk neraka. Kamu itu. Terus sama manusia berkami. Kenapa lieur teh nya datang di jelema lieur aing. Kesempatan ieu mah. Kunaon tuh mama neng maknya makan kitu. Eta Bunda anu minta sumbangan teh geuning mamaksa we geura ka mama neng teh nya teu boga duitnya mama neng teh ini paksa. Aduh aing kuat ka lieur da. Ya enggak we atuh mama neng kitu mah maknya pengajuan ka Bunda. Mau jadi Bunda mama neng teh ieu teh geus nginjem ka Bu Erna tadi. Minjem sabaraha kitu mama neng ka Bu Erna? Mending nginjem ka Bunda bisa berpuluh-puluh juta maknya. Memang bisa nepi sabaraha kitu Bunda lamun minjemna ka Bang Emok?
1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, berjuta-juta ge. Bisa mama neng, asal ka bunda we. Oh gitu ya teteh bunda. Duh kumanya iya teh minjem gak sih bunda bisa gede pinjamannya. Tapi itu gena kabu erna itu Jadi kumaha eta mama neng, dok sabaraha ratus juta minjem ka bunda. Tapi lain aku udah boga usaha bunda lamun hayang minjem ka Bang Emok mah. Apaan atuh mama neng mah teu boga usaha bunda. Usaha naon sok aya mama neng cicing wa di imah. Gampang eta mama neng, teu boga usaha ge menya bisa asal lewat bunda. Oh gitu eta teh. Tapi meureun lamun mama neng kieu nya, lamun ieu mah jadi injem Bang Emok atau kudu kumpul meureun mama neng teh unggal minggu. Ya jelas atuh mama neng apanya? Engke teh kudu janjina sabah. Janjina sabah. Tapi kumahanya ieu teh bunda aduh. Can bebeja mama neng teh kan salaki ieu. Nya tong bebeja we atuh mama neng menya salaki mah teu kudu apal, nu penting mah cair. Tuh bunda ketek kadon omongan gara jeung deui mama neng teh tegenah ieu soalna kan geus nginjem ka Bu Erna tadi geus ngomong. Untung bisa narik eta di bruling. Jadi kan Bu Erna teh kudu jauh-jauh kabur nyokot duit. Ka mama neng heula karunya si butuhan. Bebeja geus dikirim atuh mama neng ka Bu Erna mah. Aya naon eta jeung ngomongkeun Bu Erna sagala aduh. Nu nyeri kieu sapatu. Henteu Bu Erna ieu mah naon eueuh. Suka berbohong aya teh. Mama neng, ieu artos teh. Alah, Bu Erna geus mau duit, atuh mama neng mau minjem ka bunda kieu carana mah. Ih, meni golok kieu status si Ica na Facebook. Pe jomblo cenah meni. Ih, si bapak nge-transfer, mah. Eta naon sih sending gegerwanya? Mah, si bapak nge-transfer duit? Alhamdulillah atuh kitu mah neng, sok buru gara ganti baju urang ka urang nyokot duit. Nya mah. Aduh Bu Erna, sate acana hatur nuhunnya ya tos bade nambutkeun artos ka mama neng, tapi ieu mah hapunten pisannya teu janten ieu mama neng nambut artosna soalna pan tos ditransfer ieu ku bapak si neng. Nuhun pisan sate acananya. Oh gitu. Nya alhamdulillah tuh mama neng aya kitu mah. Menya, jadi mah mama neng ka bunda minjem Bang Emok. Wah bunda apaan dia geus dikirim atuh ku salaki mama neng ku bapak si neng. Ya atus atuh ibu-ibunya punten pisan ieu mah ditinggalkeun lah ku mama neng bade kalebet heula bade ganti baju bade ka Bang nyeunang artos. Mangga. Nya mama neng. Menya, kumaha atuh ieu mama neng teh nginjem Bang Emok? Bu Erna minjem? Moal bunda, Bu Erna mah apaan loba duit ieu. Domba ge ngabreg itu di tukang. Jadi mau nginjem ke Bang Emok jeung naon bari lagi duit saeutik. Hayu bunda teh heula Menya, teu bener pisan ieu mah. Mama neng teh nginjem Bang Emok, Bu Erna teh nginjem Bang Emok atuh. Bunda teh terjadi cair ti neng Emok. Menya. Mah, ieu si terus si transfer. Tong sok. Tar. Menya, teu bener pisan. Iya bunda, Bu Erna teh dekat Indomayu. Itu mama neng minjem Bang Emok ka bunda. Kan jadi dadang. Bunda teu cair kieu carana mah. Menya. Duh, kumanya ieu. Kau pengen ngarep Pinjaman Tegawe ka Bu Erna. Nya Bu Erna. Oke, dari bunda. Caranya kayak kucing. Kita bunda. Eta teh bunda. Nah. Oke.